Alhamdulillah aing yo menang bati motor euy. Bisa aing mere pamajikan ya deuleuh menang bati motor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 menang 1.200.000 aing. Iya. Si masuk teh. Pasti nginjem duit aing dulu. Sebutkeun masih dari nginjem eta mah geura. Naon ciri mun aing keur cicing di dieu mana atas mana lor nah jawab ya ka mama lain mah mama asa bagi cerah wae anjir berwibawa yakin mamang saya pengen kasih cukur mamangnya anjir si kana mamang keur bapak duit anjing cerah gitu yakin mah lu aing tulungan mang aing jam duit nang siapa rajan ngaran ka aing ngarek pinjam duit eueuh aing teh boga lah moro pinjamkeun nur. Oh, mamang ini motor pisan mamang tan cenah. Cek ang bayar ke mamang tas menang bati motor. Minjem atuh aing 100 mamang. Bati motor di mana atuh aing nur? Pan ku aing geus ka pamajikan aing teh nur, teu bisa nyokot aing kan. Mamang aing 200 tamang ka aing dibayar ki atuh mang wayana mang aing beli teh 100 atuh mang aing. Eueuh geus ka pamajikan aing teh nur. Aing eueuh aing mah. Dia di boga. Kudu mah aing kurang sator ya, bukan PNM aing. Eueuh aing naon boga aing bisa pamajikankeun cek aing gitu tadi ge. Bener ya teh? Eueuh. Aing kan lah. Kemudian nanya soal kan. Dik, alhamdulillah geus matur duit aing teh kacirieun. Lain eueuh aing aya naon duitna aing aya perlu. Mun dibikeun teh coba sok harese aing lagi hendak kasih matur teh lah. Ala rapas memang aing muni madit-madit teuing teu jam duit. Aing mah HP aing tinggalin. Udah senyana eueuh tinggalin. Aing untuk dapatkan ya. Saenya ka aing tadi eueuh cenah eueuh. Naon eta duit loba kitu? Kan aing butuh nur. Motah tadi kan aing jam 100. Motah pisan. Aing butuh. Aing jam 100 tanggas dah. Bye. Anjir teuing. Manjakal teuing aing ieu dikeluarkeun tina pesak mun dicicikeun ku aing na pesak. Aing mah kalau ngitan 100. Dasar si Aya meureun busi wae mah lah. Nah jadi mamang ini nungguan ieu, iki asalna dia. heeh tuan. Dia nari anggoyokna ka mana gitu mang ieu teh? Aya nur, pada we urang gersal saya nungguan ieu ya. Aya di tukang. Ya mah urang teh bieu teh geus nelpon ka anggoyokna teh. Urang teh nyokot eta teh mah lahar ieu tah, lahar. Oh lahar ieu. Heeh. Naon deui nur? Birodo mang. Birodo. Da urang geus ngomong ka anggoyok, ka gue nyokot cenah. Iraha ngomongna. Tadi nelpon ti mah pas ka dieu. Oh gatut singgung tangan heula. Tah ieu birodo sabaraha hiji? Nya sapasang wae mah nya 3 atuh. Tah ieu. Balik ieu bener ieu. Heeh bener. Ngan watahna. Geus kajen sareng jeung oli mang. Oli. Oh. Federal naon lah. Asal di olian we aing motor asal di hidup lah. Yamaha Honda. Honda. Ya ge Yamaha euy. Tah eta nu bodas. Tah ieu ya. Heeh. Ya. Kela kresekna. Heeh. Dikurus 100. Heuh itu mana geus ngomong geus ngomong kang mun mah. Atuh engke mana ngomong deui. Minjem duit ti mamang 100 kitu nya. Pan heuh ieu mah geus ngomong urang ka angna. Heeh we nya aing rusuhnya aing masakeun ieu ya. Heeh. Duh kok aing ditelepon heula si doyokna euy. Hayang nyaho bisi si Mas yang ngabohong ka aing kudu ngagantian meureun. Halo yok. Si Nur nyokot lahar jeung Pirodo euy jeung nyejam duit 100. Nah heuh geus bebeja ka mane? Hah? Anta? Si Mas Nur kede. Aduh. Kumaha tuh aing yok? Gantian. Aduh, aing goblok si Mas Nur. Heeh atulah. Aing kudu ngagantian heung teu bebejana si Mas Nur teh. Goblok dah.